Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang medar carapon tina majalah Mangle. Judulna Satru Kabuyutan. Ieu nu nganggitna Bapak M.A. Salmun. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Utamana anu hirup repeh rapih silih asih ngewa moal matak mulia dengki moal jadi mukti teu cara asih jeung nyaah perbawana tiis pikir. Ti jaman marcalek denles atawa nusok disebut Tuan Besar Guntur alias Tuan Besar Galaktea nepi ka kiwari geus sabaraha taun tah? Dibuleudkeun mah geus 150 tahun. Tah sakitu tahun mumusuhanana turunan Arya Anggawiwaha jeung turunan Arya Dibja Komara teh. Diitung-itung mah geus 7 turunan nepi ka ayeuna. Anehna teh anu baheula dina tahun 1810 kajadian antara anak-anakna Arya Angga jeung Arya Dibja. Bet kajadian deui di antara turunanana anu katujuh. Najan beda jalan-jalana lalakon, tapi pokona mah eta-eta keneh. Duriat anu kapegat asmara henteu laksana, turug-turug anu jadi syariat marganing pati teh sarua. Baheula perlaya ku kareta nu kiwari oge wadal kikiping, nu bihari wadal cai nu ayeuna ge korban walungan. Ceuk saha teu aneh? Kawas henteu bohong lebah dinya nama wong tuwa gawe wiwitan wong enom dharma nglakoni teh atawa ceuk para ahli teh mah magar sajarah sok balik deui. Urang dongengkeun bae atuhnya pamirsa kieu geura. Baheula zaman Gubernur Jenderal Marsalek Mr. Herman Willem Denles 1808 dugi 1811 urang Pulau Jawa dimistikeun nyieun jalan gede ti anyara ka Banyuwangi. Harita loba tanah-tanah anu dijabelan dijieunnan jalan gede teh. Alesanana ngajabal pikeun kapentingan umum. Geus sumawona anu cenah tanah gubernemen dalah tanah anu dianggap karamat oge bangsaning kuburan jeung pajaratan. Sakur anu cenah perlu pikeun kepentingan umum mah dibikeun di penta, teu dibikeun di jabal. Lamun anu bogana wangkelang pangberokan bagianana, ari minangka parurugina edas disebut tambah eueuh teh lain babasan. Harita di desa Pandan aya 2 rorog sawah kenca katuhun Ciwangi walungan leutik nu jadi watesna. Legana saimbangan kelasna oge sarua. Nu kaler bogana Arya Anggawiwaha patih anu ngabawah desa Pandan. Ari nu kidul bogana Arya Dibja Komara patih anu kabupatena Tapel Wates jeung Kabupaten Arya Angga. Ku urang Pandan mah sawah teh diserebutna sawah kembar dumeh sarua pada boga patih Arya. Putra papayung nagara calon bupati para putra nage diserebut Agan Aom. Turug-turug jabati sawah saampar samak teh dina sagala rupana meh sarua. Pada ngawates kararambo leuweung jeung pada aya pasir di tengahna. Lucu mah lamun dibuat 2 patih teh sok silih ondang mana bae nu ti heula upama urang kaler dibuat na ti heula nu ti kidul sok ngadon bala kecrakan di kaler. Sabalikna lamun engke giliran urang kidul atuh leugeudeut menak ti kaler. Hiji mangsa urang kaler jadi pribumi urang kidul nu natamu. Sakumaha biasa nyieun tatarub jeung papanggungan sagala di pasawahan teh rupaning tatanggapan disadiakeun. Kayaning angklung, calung, badut, buncis geus puguh ari rengkong mah. Aom Anggawiguna nu nelahna Aom Agang putra Arya Anggawiwaha panggedena ti isuk mula geus dangdan di baju senting laken hideung calana sepan lena rawun sampingna didadampingkeun tarumpahna ketokan Cianjur buatan Mang Uho nu kamasyhur satanah Sunda harita. Bendona wulung batik sisi dielis ku pasmen dibelengongkeun cepak nonggong koleangkak tungtungna dicelik mundingkeun.
hareupeun ceuli tembong tungtung sisir di sopal emas duket sunggingan kota gede. Di tukang nyulagrang ladrang nyelap dina tali datu palangi berem di pagehan sabuk buludro songketan kanoman. Bontosna dilako perak ganjana disangsangan mangle malati ngahajaki kirim urang kidul jeung rokok daun kawung sakepel kamari dibungkus nage ku sutra koneng. Jabana ti make tali bandang tanda incu bupati dina dada ngajepat rantai erloji suasa sagede cingir budak. Dipake ngarante erloji roskop anu segede cuhcur tea bangun engap di pelag dina pesak luhur dabari di jajalan saputangan sutra hejo meh ngambai tungtungna. Pondok nama midang satakar tanaga tambah kesel ngome kuda si Mega bulu dawuk bang. Geus ngusapan kuda ku si welengodok salopa nu pinuh ku ududeun daun kawung bako tampang lalencop matak lalucu di talian ku mas tuli hejo dibengketna ku sutra bodas sagede nyere. Di selapan kembang teleng sagagang mun ayeuna mah kode nu hartina abdi teh sono pacampur waas ku hoyong enggal patinggal. Aduh ieu nya pamirsa gambaran non Raden zaman kapungkur, gambaran agan atau napi aom. Ududeun anu sakitu lalucuna dibungkus ku sutra koneng pikeun tanda kahonengan. Embohna bangle malati dibungkus ku daun bolang ngarah teu babari layu ieu ge dibungkus ku sutra koneng dianterkeun kamari ku jurungan istimewa tumpak kuda ditegarkeun. Bungkus ududeun ku agang diterapkeun kana cameti langari nahun minangkana mah bandera. Agang nyokot rokok ari seuneu mah dipangnekerkeun ku badega lunglumna kanteh koneng meunang ngukup ku setanggi ngarah seungit. Anu udud mani peureum bentak bawaning ku nikmat ngarokok meunang ngageleng bebene koneng. Lah mani asa lain ngenyot tungtung daun kawung. Kaciri pisan agang geus henteu sabar hayang garagok jeung agang komalaning sih nenena agan Rara putra Arya Dibja Komara anu geus dipacang-pacang ka agan tea. Acan soteh bruk ngadahup domeh ngadaguan heula agang diangkat kana juru tulis. Da harita mah magang keneh di kantor asisten residen di Dayo. Bayaranana ge kakara Rp3 satengah sabulan. Ti isu keneh agang geus sababaraha kali negarkeun si Mega kalebah pijoleun bebenena pohara resepna nejo agang tumpak si Mega teh nu tumpak jeung nu ditumpakan teh kacida surupna kuda gagah nu tumpak gandang. Heug agang ngulang-ulang cameti nu dikelebetan sutra koneng tea dipapantes meureun kitu tandang Arya Dresta Jumena waktu ngangsitkeun balad Pandawa ngabuburak balad Astina di Kurusetra teh teuneng ludeng teu nolih hujan jamparing. Liwat pecat sabad lapat-lapat Kidamsik negarkeun kuda mapai jajawai nu baris disorang ku urang kidul. Moal salah Kidamsik palatuk aletan Arya Dibja katara make montereng hejo. Agang anu ti isuk teu sabar ngan baretek bae negarkeun si Mega mapaga palatuk bendera koneng mani ngerab-ngerab dikupat kapit dina cameti. Geus amprok anu sono kasang bebene teh ngan kaburu nanyakeun kepentingan pribadina bae. Agan nitih naon? Kidamsik nyandat si gambir bari nyerengeh. Nitihan pun manis kuda pasihan tea pangpungkur napisan digundalan kupun ujer. Dasar toloh heor tingongora ngomongna kitu teh bari ngicepkeun panon katuhuna ngagonjak ku isarah kanu geus pangsengsono. Nu digonjak ngartieun ngodok pesak bari tuluy ngalungkeun talenan perak hiji ku Kidamsik ditampanan dikewat kawas hayang kapuji jagoan alung boyong. Geus kitu mah palatuk jeung juru papaliwat bae. Amprok jeung aletan teh girangeun sawah pangbarep lebah pisan darmaga buatan Mas Tirta Winangun. Mantri ulu-ulu nu menang bintang bawaning hade gawe malah asal tina ngaran Sarhindi diganti ku gupernemen jadi Mas Tirta Winangun ge saking ku pohara pinterna ngome cai.
Aleutan eureun heula agang turun brak deku cong nyembah sampoyong kapimitohaeun cedok munjungan. Geus barang tanya saperluna calon mitoha ngaheugkeun mundur cong agang nyembah. Gigeg gengsor mundur cong nyembah deui ka karawani nangtung. Aleutan maju agang oge mancal si Mega mapai aleutan ka tukang dumeh agang rara ngahaja numpakan si manis dina buntut aleutan. Di gundalan ku Ki Ujer ruruntuk pamatang nu pohara bangenanana aki-aki loba pangalaman jag waringkas keneh pisan. Dasar aki-aki surti ari jol teh agang Ki Ujer meped ka sisi brak diuk dina gili bari pura-pura mencetan bitis nyerengeh aya pangarahan. Tah anom saena bae enggal sumping yo abdi teh tita tadi murungkut urat bitis bade kateuge teh agan teu aya nu ngagundalan mangga abdi nyerenkeun. Rara ngareret ka Ki Ujer bari marengut jijienan ari agang nyerenge. Ngaso heula atuh aki, lain kalakuan kolot jadi gondal si manis mah bogoh ge. Tuh dinu ieu keun agang mah kumaha kuring beri ku siwal kana pesak lung tengahan hiji kanu mencetan bitis mangani disanggap terus dibawa nyembah. Bari ngarendengkeun si Mega jeung si manis agang newak ka Dalilara. Entong hangkeut teuing atuh lesna merod ke gerak layaran saeutik waya kumaha ti ditu. Kirang langkung tabuh genap walau nu geulis bari ngalaeran les sarta ngelet ka papacanganana dumeh ngarti yen pura-pura newak ka Daliso teh rek nyabak leungeun. Agang ngareret kana tudung Rara anu dipageuhan ku karembong kayas pamulang rokok jeung mangle kamari. Pohara manisna Rara teh mojang geulis dedegan sampulur kulit hejo carulang anunya limitnya bersih teh nepi ka siga ngalangkang dieunteupan laleur ge matak tijalikeun. Kabayana pulas pucuk asem badis anu semu ngalangkang teh sarungna ciamisan. Ditilap jebag dumeh rek tumpak kuda make kawas kaki bodas selop mah ditalikeun kana sela pakeun ari turun tudungna pandan dianyam mata walik beureum jeung bodas dipagahan ku karembong pamahugi teh tungtungna ditukang dirumbaikeun katebak angin teh ririaban siga ngagupayan kanu ditukangeun tumpakna nyempong sakumaha ilaharna awewe zaman harita tumpak kuda ditenjo ti tukang biri teh meuni gemulang semu buleud ngararesi. Lebah simpangan kasampai aleutan mah terus ari agang jeung Rara mengkolkeun kudana ngahaja nguriling dadakuna mah ngadudukeun si manis padahal mah kaso pondok kaso panjang kaso ngaroyom ka jalan. Cindakna anu papacangan teh geus pohara raketna geus nangtukeun yen engke teh moal kasaha deui nenjo sakitu pada gegetna meuni rea anu gregeteun hayang geraprok ngamprokeun. Rea anu nyebutkeun ngadaguan naon deui estu sawaja sabeusi gula ditinyuh ku madu barudakna geus sakitu ngahijina para sepuhna pada jugala sagala salieuk beh bet lain geura dihijikeun sawan geueuh ke geura. Tapi apan cokolot oge jodoh pati bagja cilaka lain bandana manusa angin kagungan pangeran manusa mah ngandarma kabagianana. Jodoh pati bagja jeung balai manusa mah dharma di bagian nu kagungan mah yang manon anjeunna anu ngatur anu ngarsakeun kalayan adil manusa semet hayang jeung ikhtiar wungkul ari parang henteu mah kabeh oge ti Allah nu Maha Widi anjeunna nu kawasa sakapeung mah matak teu kaharti lara bagja upama rek datang osok aya-aya bae siga teu puguh-puguh tara milih tempat jeung wanci tanda Allah kawasa syaratna di makhluk bisa narima keunana banggih bagja sing bisa syukur ka Gusti mun susah sing tawakal. Saha nu nyangka yen poe eta teh poe panungtungan tepungna Raden Anggawiguna jeung Raden Ajeng Komaraningsih teu anggeus ku geget memet teu kalis ku cinta asih najan eukeur pogot sono ari cenah duriat kudu pegat mah manusa teu bisa magar kumaha ari alatanana kieu geura.
Sawah belah kidul kagungan Arya Dibja Komara dina rarancang Jalan Gede Daenles aya nu kudu dipasrahkeun ka gupernemen. Mangkaning lain saeutik panjangna 2 pal rubakna 20 elo lamun ku hitungan kiwari mah kira-kira 3.000 kali 14 meter pasagi nyaeta 6 meter pikeun beungeutna jalan nu 2 kali 4 deui pikeun bibir jalan gili jeung kamalir kenca katuhueunana. Ari ganti parurugina tambah henteu teuing ulah nepi ka disebut ngajabal bae. Sakumaha anu diterangkeun ti heula pasawahan lebah dinya teh ka bawah ka kabupaten anu dipatihan ku Arya Angga Wiwaha. Kahayang calon besan Jalan Gede teh supaya ulah ngaliwatan sawahna tapi kabeh kaler aya ngabobokna sawah Arya Angga. Jadi pada karoroncodan dina keukeuhna Daenles kudu ngabedah sawah Arya Dibja cing atuh parurugina sing rejeung kira-kira. Pikeun Arya Angga ngan bingung nu aya saperkara geus terang kana adat Daenles yen geus pasti hamo beunang dipagak sok sumawona kakara ku pantaran patih atawa bupati apanku Daenles mah aya sultan nu diontrog terus dipocot sapadamayan. Dina nyaan wani ngaulah-ulah atawa ngasongkeun usul sejen sarua bae jeung iwak nangtang sujen lawuk nyamperkeun panggangan. Kadua saha atuh nu daek coceng tanah salaga-laga nepi ka 14 kali 3.000 meter pasagi. Najan kitu sakira piluluseun mah Ki Arya sanggupeun mikeun sabagian tina sawahna pribadi pikeun dijieun jalan minangkana bela kabesan. Oro kaya bupati jeung residen teu wanieun ngasongkeun usulna ka luhur sabab sarua bae jeung ngalawan parentah marcaleg. Mangkaning eta teh disebut Mas Galak atawa Jenderal Guntur ge atuh moal ari beunang dibawa nyarita mah. Cilaka pikeun Arya Angga sabab dihartikeunana ku calon besan mah dumeh teu soson-soson ngadongsokna kanu di luhur malah dimeureun baekeun teu soson-soson oge da sieun sawahna pribadi kasoro magara teh. Dina waktu patepung ditataru pasawahan poe eta oge urusan jalan jeung sawah teh kudua patih kungsi dibadamikeun tapi alasan-alasan nu diasongkeun ku Arya Angga henteu aya nu katarima ku Bapak Rara. Beda tinu biasa harita mah urang kidulnya mah teh henteu milu sukan-sukan nepi kaburit suasana anu biasana hegar gumbira. Harita mah karasa rengkang sabada dalahar oge Arya Dibja katut aleutanana geus pamitan. Ku pribumi kahartieun yen pibesaneun teh pundung dumeh asa henteu dibelaan kapentinganana tapi dalah dikumaha da puguh kakawasaan aya di Daenles. Isukna pabeberang Arya Angga narima surat ti Arya Dibja nu unina burung babakalan antara Rara jeung Angga ngajak pegat papacangan. Ari sababna magar teh dumeh nurutkeun itungan Mbah Imran ahli nujum lepus lamun terus kawin bakal matak tumpur ludes sabon doroyot. Di ayana nu panjang umur baris kokoro nyoso malarat rosa buktina cenah dina surat teh dina kakara keur pepecangan oge mawatna mata krurud pakaya nepi ka sawah ge disempog deungeun. Jadi cek surat teh pikeun kamulusan sadarea Agang jeung Rara mending dikawinkeun kanulian bae dan nonoman pantaran Agang mah moal hese manggih pigantieun ieu. Suratna ada basana lemes ungkarana ngahaja di rautan tapi da urusanana bangsa parna nu lemes teu weleh nublas nu alus teu burung nembus tetep nyelak kana angan. Kumaha nyarina pihak Arya Angga narima surat kitu geus teu kudu diceritakeun deui pikeun Agang pribadi nepi ka asa ngadenge gelap di gigireun ceuli ting hariang asa katorekan tetenjoan asa ngadadak muntir. Ti harita Agang jadi lang-lang ling-ling bakat ning nyeri wirang jeung kaget kitu deui Rara carekna pot dahar pot sare teh lain babasan awakna jadi kurung ngarang gasak koneas henteu sinaran sakapeung Agang sok kadenge hahariringan gelak-gelik lagu sedih ku manehna disebutna lagu panyungkunan. Waktosna kabujang see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.